silap jeung wurukan Turan wacan tiasa rizkian ku maca Al-Quran siang wengi enjing sareng sonten mugi janten keun hujah ya rabbal. Jadi sekarang kami sedang berada di rumah Bah Saiful sama Mayayah. Sedikit informasi bahwa Bah Saiful sama Mayayah dulu tinggal di kota Cianjur tepatnya. Dan beliau dulu itu seorang bisa dibilang pengusaha ya. Pengusaha es krim, bakso, dan si Mayah juga katanya ngawarung, punya warung lah. Jadi abah teh kapungkur teh gaduh anak buah sorry bah. Ayat 30-an nya. Karena bakso naon? Es krim. Bakso, es krim. Mohon. Es krim cincau apa es cincau? Es cincau. Oh, es cincau nya. Kapungkur mah di kotanya si abah teh dan ayeuna memilih tinggal di desa, di kampung, dan memilih bertaninya karena ada satu dan lain hal mungkin yang tidak bisa diumumkan ke publik sehingga si abah memilih untuk tinggal di kampungnya karena memang di kampung itu tiis ceuli herang panonnya. Tuh, bisa dilihat si abah di sini bertani teman-teman, wargi-wargi YouTube. Jadi melakui kacang, wah segarupa pokoknya mah banyaknya. Mate gaduh putra seberiji, putra angkat seberiji? Opat. Oh jadi mate gaduh putra angkatnya opat, namina sawae? Maot hiji. Oh ngantunkeun hiji janten kantun tilu. Oh sawae namina? Eta Siti Robiah. Siti Robiah. Ayeuna di mana? Di Ciranyang. Ciranyang, aya di Ciranyang. Iya, terus eta umurna sabaraha tahun Siti Robiah? Da kaduh putra hiji teh sabaraha 20 paling kita dua hiji memeur kudu ketang tawa dua. Oh, ayeuna teh. Nu kadua? Nu kadua teh Ai Sumiati. Ai Sumiati. Di mana ayeuna? Di Ciranyang di. Oh, aya di Ciranyang. Tos nikah. Terus gaduh putra tilu. Oh, tilu eta mah. Terus saha deui? Pamagat. Sana mina? Naon teh? Suparman. Oh di mana eta ayeuna? Eta mah di Jampang. Di Jampang. Oh, janten naon di Jampang nama? Sok damel kana listrik. Oh, kana listrik eta mah. Nya. Kantos ka dieu. Cacan nya. So komunikasi sareng mah. Nya teh tiasa Oh. HP nage paribasa teh tidak berdata. Teu nyambung berenya. Iya sama urang kali mak. Incu mas anes. Incu mana ngaraos di dia. Ya. Jadi wargi-wargi YouTube si mama pinter ngaos. Jadi itu pinter. kapungkur ge nuju di kota Cianjur teh gaduh murang kali santri aya sabaraha mak? Anu di Cianjur mah seueur 80. Aya 80. Langsung. Luar biasanya. Aya di mana teu aya. Jadi si mama mewakafkan dirinya untuk mengajar anak-anak ngaji. Subhanallah, luar biasa. Mak, aya kata-kata anu bade diungkapkeun teh ka putra-putra emak. Kan putra-putra mana teh kantos ka dieu mah nya? Nya hayang mah sina kadarieu we. Tinggal emak meureunnya. Yang di Longok atau Kos Batur. Hayong Komo anak anu di ditu anu di Jampang. Mohon. Hayong teh ka dieu mapai ka Ikolot. Mohon. Terus teh penak sabaraha tahun mak? Ke rumah Raka kata mah di urus ku mak sa lami-lami baheula jadi we hayong yang di Longok. Geus lami tepangih lagi duka 2 tahun duka 3 tahun. Oh, serang Suparman teh. Nya mugi-mugi we Kang Suparman nonton video ieu nya.
si emak teh serang si abah yang dilongok gitunya. Nyaan. Kangen merenya. Dihubungi HP-na tidak berdata. Tidak aktif. Gentos nomor merenya. Yang intinya mah hoyong ngariung merenya. Hoyong dilongok. Hoyong dilongok we gitunya. Tinggal kayaan mah di dieu meureun kitu mah nya. Mohon. Sataun nangkung. Mohon. Bah bade nuju nyangu bah. Jadi nyangu nate masih kena ngange ieu nya. Ngange hawu. Masih tradisional. Ngange seeng. Aseupan. Seeng. Bak rumah ku kompor aku. Ih nikmat kena kuno kieu nya bah nya. Nya enak Daripada ku non. Daripada ku magicom. Amun magicom mah bener enak kena kitu ngalamun kitu mah. Kita gigihna teu nepi ngahaneutkeun bah. Oh ngahaneutkeun. Bae pamit uang sok sareng naon wae bah. Sederhana we saya aya di lemur kampung. Asin, Asin. sambal, lalap. Ih, luar biasa eta nikmat bah. Daripada sareng daging nu teu aya mending sareng asin nu aya bah. Asin, sambal, lalap. Wah eta kenikmatan luar biasa eta. Sanggup negara aku. Mas, sanggup asap cenah mas, si abah lapar. Kang tuang bah? Atas. Jadi sekarang si abah tinggal di rumah sederhana. Ukurannya sabaraha abah? Ieu teh buminya teh? 3 ka 4. Oh, 3 ka 4 nya. Kapungkur mah nuju di kota, bumi nate ukuran 8 ka 12 bahnya. Sabaraha? 8 ka 13. Dan sekarang si abah tinggal di rumah sangat-sangat sederhana. Coba itu kumaha teh. Di tengah-tengah ke boleh dikatakan kesusahan ya, yang si emak dan si abah alami, ada saja orang-orang yang berhati jelek mahnya. Jadi si emak teh panen boleh, panen muhui boleh. Kayaknya sabaraha kintal mah kemarin? Ai kenging mah seueur ngan anu nyanak eta mah nyanak 50 ka 45 kilo. 45 kilo. Namanya mayar 20.000. Muhun. Satu acana, nu satu acana mah bade janjina sonten. Sonten kamari. Nya dugi ka ayeuna kacan. Oh. Mudah-mudahan we. Mudah-mudahan we nya. Si Akang sana mina mak? Ya teu terang. Oh, teu terang. Teu naroskeun namina. Lu miharianeun Akang atuh. Ngan saurna mah orang bojong. Ya kepada si Akang anu nyenak boleh di si emak sing karunya atuh Akangnya. Ini aki-aki beri kerteu aduh acis teh. Iya Allah eta kamari menikah ditunggu-tunggu kumat teh. Rek meser berak. Tukang lek du cok icalanana mah kana lekbut usahana mah ngan. Yang mudah-mudahan pilih sanes nuduh nyanak atanapi naon ngan pasihan hoyong dibayar inti namanya kumargi si emak nuju perogi artos kitu sanes mah. Tak kitu. Si Akang lek dut Pan kamari geus nyarios. kuy boleh si emak. Nya peryogi pisan cete artos teh kanggo meser berak. Mohon. Jadi kalau hujan atap rumah si emak itu pada bocor teman-teman, bisa dilihat ya. Ya sungguh prihatin ya. Dulu beliau ya bisa dibilang keadaannya serba cukup dan sekarang tinggal di kampung yang keadaannya sangat-sangat sederhana. Kata si abah
Kalau makanan katanya cukup seueur banyak ya. Karena beliau kan bertani. Jadi kalau soal makanan katanya sangat cukup. Tapi satu hal, kebuka duit katanya gitu. Sama dengan kameramen kayaknya. Kese duit. Kalau Jadi mati hayang gaduh modal. yang gaduh modal, kanggo icalan, cipak, Cipaknya aci, aci diopak, aci diopak, opak aci. opak aci, Nuhun. biasa wae. Paling sabar aja teh mah modalna teh. Modal nate upami teu gaduh kompor teu gaduh nanaon mah ageng kedah 2 jutaan ka itu. Oh, itu teh. Kedah meser kompor, kedah meser Kompor gas mah, mah. Mohon Hmm. kompor gas sagalana we ngadamel sasag awi, Mohon. kedah meseran awi, kedah Mohon. balanya aci soba segala we seueur. Oke, kepada warga-warga YouTube semua yang mungkin punya rezeki lebih bisa nih mau sedikit menyisihkan hartanya kepada orang tua kita, emak kita, mayayahnya. Katanya beliau ingin usaha yaitu dengan Tani wae capek mah. sambil tani oge merenya mah. Tani gitu kan bari Hoyong gaduh. tani teh hoyong ngadamel icalan. Da tani mah cenanya gaduh acisna teh lami mah nya. Lami nya, Ta. Muhun melak Melak bolen sataun kadamelna. Itu ari icalan mah. Ari jalan mah nya. Jadi Ayeuna minggu ayeuna ge kengeng. muhun. Ya mudah-mudahan mah nya. Hoyong gaduh anu mingguan, hoyong gaduh anu lami gitu mode tani. Muhun. Tani mah 4 sasi, 5 sasi neme ka hasil. Muhun. Amin. Mudah-mudahan aya Tah kitu. saudagar anu nonton video ieu Kitu. mah dipasihan modal lah intina mah Tah kitu kitu. nya. Amin. Pasihan-pasihan namut atuh. Tah gitu. Pamit teh dipasihan ge nya nuhun-nuhun mun dipasihan. Amin. Mudah-mudahan aya jalan namanya. Amin nuhun pasihan namut atuh ya Allah. Jadi sedikit informasi bahwa dulu si emas sama si abah itu punya anak angkat ya 4 orang. Jadi beliau membesarkan, membiayai sekolah para anak angkatnya itu sampai lulus SMA mah nya kampung urang mah. Eta SNM, Oh, SMA, SMA. Oh, semeanya. SMA. Karena si mama teh gaduh putra asli mah nya. Teu gaduh. Jadi si ma itu Jadi putra asli di ka ayeuna. mereka ayeuna tapi jadi intinya si emak pindah ke kampung itu ke sini itu karena mungkin merasa kesepiannya Ke Araya. ke Araya jadi tarabih meremanya susah ngarantunkeun ninggalkeun Tempat ya mudah-mudahannya para putrana anu kapungkur ku si emak diurus nonton video ieu mudah-mudahan nonton video ieu sareng dongkap lah ka dieu tinggal si emak sareng si abah kitunya hoyong ngariung lah sapertos kapungkur mah nya. Si abah mah kitu kelakuanana kudu Oh, terus nyari sampean, Bah. nu jadi penyakit teh tapi terus divaksin sehat cenah tapi tubuhna kitu Eta mah ari gawe mah kuat. Kuat keneh Bahnya. Mohon. ya maksakeun we jang eta mah datang ka dieu teh mata jadi miceun maneh bener da ih Mohon. di ditu oge da teh sasaha teh kulawarga mata teu puguh Jadi kieu merenya di ditu mah imah bumi ageung. di ditu mah Bulutak-bulutuk duaan. nya Mate merasa kesepian inti nama merenya. paruguh gitu lebih ke baraya pada ninggalkeun ku sarerea keciling aya di dieu mah seueur ka kulawarga ka itu ka dieu unat init mate pinuh ku baraya nya Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakirna minhum manasina wa 'allimna minhum majahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا طارد. Abah sarang emah hatur nuhun pisan abdi tos biasa ngobrol sarang emah. Mudah-mudahan we sing aya hikmahnanya. Cekap hatur nuhun wargi-wargi tuh disuguhan ku si Abah katampi pisan. Katampi pisan hatur nuhun. Mugi-mugi Abah sareng emah sing panjang yuswa, sing sehat. Amin sing dibabarikeun rezeki. Tah, Mate eta. rezeki naonnya tuh sehat rezeki kulawarga balalageur atawa rezeki harta usaha mah atuh si Ujang sami sawalona. Amin nuhun mak amin. Ma bade si Ujang bade gaduh putra sing dilangsarkeun sing panjang yuswa keluargana sing repeh rapi sing arawet sing digampilkeun rezekina sing dibarokahkeun sagalana. Amin ya Allah. Amin nuhun pisan. Putrana cing soleh deh. Tah eta kahiji mah. solehah amun gaduh putran istri. Abi sing terah nyandung gitu bah. Ulah. Ulah. Oh. Ulah sudah melah nyandung moal mah. Aing mah hiji ge cekapnya syukur-syukur mun aya dua gitu mah. Eta mah terserah geus ka iman da pameget mah. Heureuy eta mah heureuy. Tiasa naon teh tiasa adil na. Mun heureuy eta mah. Cekap aing mah hiji oge. Teu nyandung teh lagi hiji. Mohon atuh banyak hatur nuhun pisan. Hatur nuhun pisan Abah sing sehat. Nuhun, maha puntenna nuhun. Seueur pisan pelajaran anu didapat ya. Wargi-wargi setelah silaturahmi ke si emas sareng si Abah. Jadi inti nama kieu merenya aya masalah keluarga anu memang bukan konsumsi publik hingga si emak teh lebih memilih tinggal di lembur, tinggal di kampung anu asalna hidup senang di kota, bumina ageng, usahana jalan. Kumargi aya sedikit masalah meremanya. Ma lebih memilih pergi dan tinggal di lembur meureun kitu nya mak. Ya mudah-mudahan we nya mak. Keadaan beri sangsara di dieu mah. Sok ya alhamdulillah nya mudah-mudahan we gitu. Amin mudah-mudahan sing saterasna sing sae. Amin. Hatur nuhun mah nya. Abah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.